ahli syariat model ya Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu tafsir Jalalain teh eta teh sabenerna mah walingan nah tafsirna lebih cenderung karena umum soalnya jelema kan teu ngarti ilmu kieu siga kabeh siga kieu kabeh gitu. Inna kitabal abrori lati iliyin wa ma adraka ma iliyun kitabu markum yasaduhul muqarrabun. Dina sanyana jelema-jelema anu bahagia nu bagja lapi ilin aya teh di ilin di hadis nu ngaranna ilin teh hanapeun aras luhureun langit ka-7 tempat bisa ningali tembus di ditu teh ka urang ningali anak incuna kita bumarkum yasaduhul muqarrabun nala inna kitabal abrori lafi ilin wa ma adrakim wa ma adraka ma ilin wa ma ilin wa ma adraka ma ilin kita bumarkum yasaduhul muqarrabun naon anu ngaranna ilin teh kita bumarkum nyaeta kitab nu ditulisan yasaduhul muqarrabun nulkeun eta nya kitab catatan amal kahirupan urang anu ditulisan tulisan amal urang nu haralus tah urang balikeun kana diri urang kita bumarkum yasaduhul diri urang nu geus ditulisan kusaha ditulisan ku guru urang dina jiwa urang ditulisan kalimah la ilaha illallah ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahu bi ruhim minhu yamhummu mayyasa wa yusbitu wa indahu umul kitab tah kitab eta teh yasaduhul muqarrabun anu tos nyakseni kana eta tulisan teh muqarrabun sa muqarrabun teh ahli taqarrub para wali bener teh eta para wali teh bakal bisa nyapaatan nya ada nu gagaduhan sapaat teh aya posisi sapaat wujudna rahmat aslina rahmat Allah datang ke Nabi Muhammad SAW langsung ngawujud jadi sapaat datang deui ka para wali jadi karomat tuh datang deui ka ulama hanapun wali nu can mencapai derajat kewalian jadi maunah tah eta tingkatan eta teh sapaat nulungan tong boro-boro di itu di alam dunia geus nulungan cing sok ilah berarti syahol saya buah foto jeruk ilah berarti syahol Bangkalan Madura bener nulungan mah di alam dunia kene ya di ditu nya sarua adunya miraatul akhirah dunia teh gambaran alam dunia dunia teh gambaran akhirat teh gambaran dunia teh gambaran akhirat dunia miraatul akhirah bisa sakedikna aya gambaran carita akhirat anu bisa katingali ti alam dunia maka malaikat sebenarnya mah lain galak lain nyabut nyawa orang teh ku sabab urang teh bisa bijil mah moal make malaikat bari jeung sorangan sok tinggal dina itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kita keluar sorangan bisa bijil sorangan wayahna teh bisa bijil mah di dudut da waktu nangis beha sing sok motor sebulan teka setoran 2 bulan teka setoran 3 bulan teka setoran panggil di jalan di kumaha soalnya teh bisa jeturan terus saya tahu amun hidayah amun ngadoakeun atau didoakeun supaya jelema teh supaya berang hidayah teh didoakeun atau hidayah datang sorangan gitu. Lamun udah datang sorangan tan hoyondang ya langkung teh oh jadi kudu didoakeun jeung hidayah gitu lah jadi kieuan Allah teh nyiptakeun sabab jeung akibat sababna wawan seubeung naon dahar wah tapi antara seubeung jeung dahar teh aya tengah-tengahna teh proses tep mau mungkin begitu ningali sangu langsung seubeung jadi dahar jeung seubeung teh beda tah antara dahar jeung seubeung teh aya sabab musa aya proses teh rawu kurang teh lamun teh nasi rames gitu nya atau aku senok langsung seubeung mah dua piring oge liuk deui alias rawog teh tak engke seubeung mah mun ieu geus seubeung berarti bakal eureun di mana menang seureun seubeung
acan abi macan seubeuh tapi eureun era era bener di mah batur daerah teh pada lapar keneh tah antara seubeuh jeung dahar teh aya jedana aya prosesna gitu hidayah oge gitu Allah nyiptakeun sagala rupa teh hakikat teh disareatan wan Oh didoakeun ya. bisa didoakeun ku batur komo menumurkeun ayat hakikat wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin moal aya gerak di alam dunia kecuali itu digerakkeun ku Gusti Allah berarti lo mencek numutkeun syariat nya hidayah teh hiji kadang-kadang aya nu mikir sorangan ningali cai ngecelak kana batu celak paribasan dengan cikaracak dengan batu laun-laun jadi legok tai cak-cak dengan huntu laun-laun kalebok kan jadi jadi legok aya sapertos kitu kan oh ningan itu oge nepikeun ka kitu berarti urang oge tah aya nu melalui jadi aya nu melalui proses akal jeung pikir aya bahkan dina aya hiji hadis mah man jahida fid dunya alamamohu bila ta'alumin wahadahumohu bila hidayatin jelema anu ninggalkeun paharaman jelema anu teu kapangaruhan ku papasangan alam dunia juhud teh jadi terpengaruh ku papasangan alam dunia dibere beunghar kitu saya tetap ka Allah dibere sangsara tetap ka Allah jadi sangsara jeung beunghar teh tetep we rasana cegang ka Allah maka eta jelema ku Gusti Allah bakal dibere ilmu bila ta'alumin tanpa ngaji harusna tanpa ngaji teh lain teu ngaji ngaji teh saya tahu sapoe bisa menang naon gitu wah ada bila hidayatin menang hidayah teh keturuh teh tanpa hidayah tanpa petunjuk menang pitunjuk teh beda jeung batur kualitasna berarti ieu mah kualitas sapoena jeung batur kan Kangjeng Nabi oge sapoe Kangjeng Nabi sabulaneun bayi-bayi nu lain ngagedean dina pertumbuhanana pan kitu dina berjanji eta kitu jadi bisa hidayah teh salian teh didoakeun ku batur inung bapana baheula keur leutik ke sodako teuy dimarhabaan eta teh naon nyangcang tuturus hidayah ning dikurilingkeun nya ya Nabi salam alaikum nguriling tah naon eta teh tapaul teh cek bahasa urang mah malah mandar sugan we kudu dikitukeun teh pan nguriling teh jelema teh dek ka Jerman dek ka Australia dek di Papua di mana-mana teu jauh tina sunah Rasul eta teh pengharapan bentuk pengharapan doa nu disimbolkeun saperti dikurilingkeun dengan marabatnya 7 kali teh naon 7 kali teh sebenarnya mah angka 7 teh yang kita Duratul Nasihin teh tak terhingga supaya kahirupan nu panjang anu luka liku rupana anu suklak sikluk jarakna anu wah teu apal ituna teu apal ieuna pamugi singkat tingkar ku sunah Rasul ulah nepikeun ka jadi jelema anu ingkah nepikeun ka ganti agama atawa terpercaya ka nabi sing keberkahan ku agungna mujizat nabi tapi kurilingkeun ti dieu nu marhaba pan kuriling terus dengan tangga kalapa make duit di luhurna mudah-mudahan eta budak teh hirupna teu nyusahkeun batur sing mere manfaat siga tangga kalapa teu nyusahkeun sok teu kudu diberak teu kudu kumaha jadi we rek halodo rek usum hujan pengaruh jadi di luhur teh duit cia sing nuai manfaat di luhur teh duit teh jaban duit teh eta di silokasi dicukuran dengan meh teh wah seueur lah pokona disimbol-simbolkeun gitulah sadayana itu urang ngabahas anu kamari teh ulah ngarasa deket ka pangeran kusabab dikesakeun daek ibadah. Kan timbul pertanyaan, batur nu nyaho aya Al-Qur'an. Wah, kalau leuwih cenah wasjud waqtarib di mana-mana hamba keur sujud dina Al-Qur'an lain hadis deui. Deukeut ka Gusti Allah. Bener eta? Bener. Tuh, salah. Sanyana rahmat Allah mah qaribu minal muhsinin. Allah deket ka jelema nu keur mega kaden di mana-mana jelema keur ibadah berarti keur deket Gusti Allah. Gitu. Bener tak? Bener gitu. Nah, ulah ngarasa deket da urang mah rasana rarasaan. Air rarasaan mah jadi bobodohan.
sok aya nu nuturkeun apa dina dada urang teh alladzi waswisu fi sudurin nas mending keneh di mana-mana urang daek dikersakeun ibadah mending syukuran we syukur alhamdulillah Gusti masih keneh dikersakeun ibadah perihal urang boga rasa deukeut ka pangeran sok aya nu nuturkeun naon lamun deukeut ya ayo ke boga rasa pangdeukeutna batur jararauh kabeh gitu kan maksudna teh halus saya deket jeung Gusti Allah kan perihal deket na manusia jeung nu jadi pangeran urang tong pati teuing hayang apal anggangna uha halang moal kahalangan deketna ku deketna oge can puguh bisa kadeuleu buktina wawan ngicep asalin ku Gusti Allah ngarengha asalin ku Gusti Allah ngomong asalin ku Gusti Allah eta udud ngenyot asalin ku Gusti Allah asalin ku Gusti Allah ngomong disanyatakeun nama ka doraka ge asa ku setan urang doraka ge asa ku setan urang coba deh kumaha abon dicok-cok jero-jero teh mah bakal loba nu nentang bakal loba nu nentang lamun teh nyok-cok teh di ceruan-ceruan teh soalna batur teu paham kabeh maka ulah ngarasa deukeut ka pangeran di mana-mana dikersakeun da ibadah deket ka pangeran halus kan maksudna eta ucapan teh di mana-mana jelema geus boga rasa deukeut bari jeung eta jelema teh teu kaabus jelema ma'rifat anu elmuna hengker keneh engke di dinya manehna tutunyuk ka batur tuh si itu mah jauh urang mah deukeut engke bakal langsung we ngurut kana carita khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin min Gusti nyiptakeun abi mah tina seuneu ari si itu mah diciptakeun tina taneuh ana khairum minhu alus keneh abi tah bisa aya kitu maksudna terus sukan mana ulah ngarasa jauh atau anggang tinu jadi pangeran di mana-mana ketika sewat nyorang padorakaan Gusti dik atuh cenah jelema nu doraka mah jauh ti Gusti Allah yakin mata doraka ge jauh ti Gusti Allah ulah ngarasa jauh ti Gusti Allah ulah ngarasa anggang ti Gusti Allah di mana-mana ti kosewan nyorang padorakaan artina kumaha lamun jelema keur doraka ngarasa jauh ti Gusti Allah bakal hantem ngadur-dur dorakana atuh ari kitu mah entong-tong ukuranana jauh jeung deukeut ngarasa we Gusti Allah teh maha uning aya ieu teh doraka ngarasa we ieu doraka teh bakal isuk pageto di alam dunyana bakal sial di neraka oge di akhirat oge bakal sial minimal gegebegan atuh bari doraka teh dek doraka keur doraka teh gegebegan atuh sugan ku minang kita ngagegebegan mah motor oge dengan HP oge geus net parem geus kikituan mah kasugan we ku deg-degan teuing mah moal ngahajakeun teuing maksudna teh kitu teh soalna dina kahirupan ieu mah sadayana serba teu pasti serba teu pasti tuh tadina musuh isukan jadi babaturan tuh tadina babaturan isukan jadi musuh mun jelema anu teu paham kana semak belukar takdir Allah wah bakal teh loba naha jeung kumaha gitu tah naha kumaha jadi bangla lagu beuki lieur kan teh maka didinya dianjurkeun jelema teh dituntun ku guru-guru rohaniah musyahadah kana keagungan Gusti Allah sehingga moal terjebak teuing dina naha jeung kumaha dina perihal papasangan di alam dunia. Atos tuh we. Itu bakat ai deukeut teh kadeuleu nih tong boro-boro kadeuleu karasa gen teu atuh. Kudu lamun teh ama Allah teh deukeut ku deukeutna ge can puguh kadeuleu tong boro-boro kadeuleu karasa gen teu. Ada urang doraka ge asa ku setan. Bener asa nu urang doraka asa ku setan urang ngiceup asa ku urang hese urang eta ngiceup asa ku Allah tah urang mah masih keneh di ranah atanapi di alam rarasaan can sir sajati jadi can rasana can rasa sajati sir suci rasa sajati urang mah rasana can rasa sajati nu kumaha anu ngaranna rasa sajati teh rasa sajati mah rasa manusia nu asli we manusia nu asli naon
nya cahaya Allah rasa manusia saja urang bapan kanu mika geuleuh masih kene mika ngewa can sajati rasa urang kanu ngewa bisa berbuat teu adil nu kasih ieu marasa kasih ieu mangewa dibedakeun ku can sajati urang can sajati masih kene cueut kanu hideung konteng kanu koneng masih kene bisa berbuat teradil kadiri urang berbuat teu adil kabatur berbuat teu adil rasa urang teh can sajati maka tatkala eta rasa hurung tadi dinya rasa ajrih tur isin nu asli ku Gusti Allah tak wali mah jelema bodoh hurungkeun we rasana ke kurasana boga-boga kadaek ciga balik deui kana tadi mun wawan ngarasa teu boga duit ngarasa sieun anak pamajikan kalaparan naon di pigawe naon we bulungan keresek teh mah nyingkup batu bara teh mah digawe ka pabrik teh mah naon rasana kasieun rasana sieun anak pamajikan teu dahar sieun anak pamajikan teu kabiayaan sieun budak sakolana teu kabiayaan kakarek dirinya geus boga rasa mah yang gini kemana naon we nu penting mah jadi duit kata sobat nah gitu